Nauzubillah. Ulah katipu ku sorban. Dia malah yang ciri kiai. Tadi kayak Pak Haji sorban gede amat. Kayak yang bisnisnya mari berkat lo bating ke bawah di ais paling berkat. Saya mengeluh curhat ka guru. Bah, Kia Ahmad hirup hanya rumah tangga 3 tahun jadi pilot nyempil di nukolot. Dahar jeung pamajikan sepiring berdua lain harmonis di kejo. Ih, tolol sedihnya. Sian pesedihan, elek ku sendal cepit, sendal pilih bawa-bawa isi mah sorangan. Tipu sayang. Sasarangan orang panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk manusia tercinta yang paling indah tutur katanya, walaupun jauh di mata namun selalu dekat di hati kita. Junjungan orang kabehan Kangjeng Nabi besar Muhammad. Samemeh ngaguar cerita, hampura ibu bapak abdi ceramah rek salik bae karena kudang gering. Sumut dia para rakyat cara hayang ada harta ita acan. Yang harus saya tekankan dan harus saya ingatkan, sing sadar, urang teh umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad berbeda dari umat-umat Nabi yang lain. Pokok pertama, umat Nabi Muhammad harus bahagia. Jangan ada kesedihan, jangan ada duka dan pilu. Karena sebenarnya bahagia itu sederhana, yang rumit itu penjelasannya. Bukan takdir Tuhan yang sulit, tapi keinginan kamu yang terlalu rumit. Siap kunaon gaceng tanahun tolol aja. Umat Nabi Muhammad pokok pertama kudu bahagia. Karena kesedihan dan masalah datangnya di setan. Boga masalah lo sok dilamunkeun tereh kolot karena banget. Ampura mang, ieu ngaji penting ieu, beda suasana. Lamun kiaina teu rame, ibu-ibu mah ngalobrol. Katakan aing mah di lembur truk magan ibu-ibu puyeng. Aing membaca kitab soreng itu sama ibu-ibu martis jambu kan tolong. Umat Nabi Muhammad mah kudu bahagia. Di mana nyahona? Kula baheula pernah ngeluh ka guru, jangarna ge problem hirup masa roba kieu ge beungan. Karena manusia hanya punya keinginan, namun takdir punya kenyataan. Ini nyata, guys. Dia aing kiai pakai cocokan tolol. Punten, abdi nyahona kieu baheula pernah ngeluh ka guru tentang hidup. Fuck you. Cicing dak aing keur galau ya. Hampura Abah Maskan. Ieu pan waduh pemain-pemain lama pan ya. Allahu Akbar. Kang, ketika abdi ngeluh tentang problem ka guru, ternyata yang terlontar dari mulut suci guru bukan solusi atas masalah yang saya pertanyakan. Jawabna kieu. Tuh, modar ya saya. Wih. Saya kicep matana. Wih. Weh, primentah. Hampura bu, ulama sebenarnya mah tipe majikan mah turunan tak-takan di Cigabus, di Ki Haji Kosim. Tapi ulama tebegug ya karena bahasa Jawa. Aing mah orang ngising kendi. Ya terus kan? Awas mata sia ulah kana beuteung bae. Pangrasa aing kana beuteung bae teh tadi.
Atuh aing temesan kos kieu. Pira kok yang gue dikirim ke negara paket. Jalma lintuh mah paling heula ka surgana sebab cik Nabi nu teu heula ka surgana nu paling berat timbanganana. Teruskan ngajina. Duh, indah ya. Aing kadang-kadang sok iri hayang jadi budak leutik deui ya. Hirupna tanpa beban teh ya. Si eta mah ngising bari lumpat ya jadi mah. Dulu lagi beban seolah. Urang mah geus kolot ge nyaho tai bau, tapi ngising di tumbuhan bae tolol. Budak mah ngising bari ngejat ge oke. Woi, preman Madura kemana? Jangan menyepelekan anak kecil, letik-letiknya dicabakan mah ngagedean mang. Jangan panggil aku anak kecil paman. Guys, sekali emang. Ampur abahnya. Ya poin gua jelok heula ya. Pan aing can nyaho kana kabeuki urang dia. Jadi aing keur neangan salah. Lamun cing santri mah bade istitrod heula. Doang kotok jago reka binti ka kotok bikang. Jang-jang nasi siripit. Yuk kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jangan pernah punya anggapan bahwa penceramah lebih mulia derajatnya daripada jamaah. Nauzubillah. Ulah katipu ku sorban. Ieu malah ciri kiai. Tadi kayak Pak Haji sorban gede apa? Kayak bisa sieun mari berkat loba teuing teu ka bawah di ais paling berkat. Saya mengeluh, curhat ka guru. Bah, kiamat hirup hanya rumah tangga 3 tahun jadi pilot nyempil di nukolot. Dahar jeung pamajikan sepiring berdua lain harmonis di kejo. Ih tolol sedihnya. Sia nu pesediheun, eleh ku sendal cepit, sendal pilih bawa isi mah sorangan. Ripu sayang. Jangan minder jadi jomblo sebab Indonesia merdeka karena bersatu bukan berdua. Hebang soang bae ya. Cicing bah, ieu pengajian pemuda cicing hees abah masukkan mah. Cik guru kula, umat Nabi Muhammad enggak boleh sedih. Umat Nabi Muhammad enggak boleh meleleh. Umat Nabi Muhammad harus keren, harus kuat, nggak boleh Hello Kitty. Kenapa? Sebab kalau umat Muhammad sedih, umat Muhammad berduka, umat Nabi Muhammad pilu, azizun alaihi ma'anitum, beban buat Nabi Muhammad. Jadi lamun urang teh ngalamun beki. Mikiran nasib. Tetangga mah hanya rumah tangga semoga apaan sa, urang boga motor gitu lempang-lempang ya mesin jahit. Ulah pengalaman, tereh kolot kena banget. Dasar para bener oncom. Saya bertanya, atas dasar apa kita bahagia sebagai umat Muhammad? Kan kita nggak punya uang, teu boga duit. Panjaman kiwari mana ku duit. Bener tuh? Cik guru kula, duit itu bukan segalanya. Bener tuh? Ulah ngomong segalanya butuh duit, yakin dia? Kepret miskin gue. Pada kenyataannya duit nggak selamanya bikin manusia bahagia. Ada yang bergelimang harta imahna 3 tingkat luhur beurit handap bebek mobil apa balatak di terminal pakupatan teu kabawaan asal mata hujan duit anu poe-poekeun da nyiru ngalamun be duit loba kabutuh eueuh bingung. Tapi ternyata mereka terpenjara dalam jiwanya. Duit loba tiap minggu berobat jalan, cuci darah tiap bulan. Sate kami nggak boleh makan darah tinggi. Kadu temenang kencing manis, saju para isuk sore undur-undur. Mending urang, aku encok sambil menjeng iwong beak bae. Syukur ke Allah dijadikan jadi orang lembur, jadi orang naon, orang mancak, orang bedeng, senang. Bukan duit 10.000, penting beli kejo. Yang dahar ting sayur ngalah iwung. Oh iwung, hirip budia gantar. Atas dasar apa
kita bahagia sebagai umat Muhammad? Hiji, bahagia karena kita sudah terlahir menjadi orang beriman. Jalma nu iman ke Allah, iman ke Rasul, sanajan hirupna balangsak, sanajan hirupna susah, sanajan loba dosa, maksiat beki, asal maut mawa iman Islam, paehna pasti ke surga. Hiji. Nu kadua, bahagia karena kita sudah dijadikan bagian dari umat Muhammad. Umat Muhammad kajeun teuing buung, kajeun teuing walaka hejo, kajeun teuing tukang maksiat. Di antara umat-umat Nabi yang lain, mereka akan ada dalam garda terdepan untuk masuk ke dalam surga. Ngeunah umat Muhammad. Happy man. Aya duit sari, awah duit sari, aya jalma sari, awah jalma sari. Inu edan sia sabenerna teh. Pusing amat. Yang bikin enjoy kita juga, men. Hey. Happy weh. Atau pikiranku sih boga masalah ngalamun be anggeus moal. Misalnya mang santri ya ditinggalkeun ka bawah, ditinggalkeun kawin ku bebenena misalnya. Ieu be tanggal cikur. Wow. Atau kudu sedih, ambil positifnya, mungkin dia kamu terlalu baik buat dia. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil ma Allahumma barik lana fi Rajaba wa ballighna Rama wa hasil ma. Hiji tah bakal tikula umat Muhammad kudu diajar bahagia. Sok beres ya rumah tangga. Ulah naon di pikiran. Anggeus moal paham. Orang bahagia tanda syukur kana nikmat ti Gusti Allah. Ulah dong ibu-ibu. Wal bulan melian baju lunas entok lembah berek diajak kondangan ku salaki pa make baju nu mana teu boga baju aduh siap wae saya ulah gagabah bisa-bisa kupur nikmat sia eta bener teh Bu dengekeun tah saneunaeun teu boga baju gugur magi lemari kut nyelek paham Allahu akbar. Apa nih rek hadir kiai mah milihan tiung lagi tidohor. Ulah pilih atuh apa bae beungeut kitu mah kitu bae. Oh menang milih lila-lila balik be tiung dibabetkeun. Jol baya tamu pupar-papar yang nganti waigep kana kokolor salaki. Nu kaduana dengekeun. Ternyata orang nu aya di dieu sanajan urang hirup loba dosa ulah ge Surabaya lah aing disebut al mukarram keur ceramah dihormat di mah aing teu jadi kapilih jadi RT acan ih bener Pak makana jadi kieu ulah ogoan tolol ieu mah lain gede beuteung na bajuna leutik teuing mau ketawa takut dosa. Kuping kan kusadayana ya urang kabeh sanajan urang hirup loba dosa pan urang mah punten nya karak soleh dina pakaian doang makanya hati-hati jangan pernah menilai kepribadian hanya dari cara berpakaian sebab gudang garam ge usina rokok lain uyah men coba diajar kajenting siang ngaji berang puting totong ngan tahajud tapi hatesnya suudon we ka batur nek kumaha ka surgana jangan ka surga bi qalbin salim nu hatena bersih. Coba diajar pandangan Bu sing dibersihkan hati bersihkan pandangan bersihkan walaupun dia orang jahat lihat sisi baiknya pancerita jalma jahat hei ingat kupu-kupu yang indah dulunya seekor ulat yang menjijikkan ini hanya soal waktu untuk bermetamorfosa muringkak dia puluh bunduk tak bener tuh ya Allah
Jangan lagi ada diskriminasi orang pintar orang bodoh. Oh kikituan. Sebab kiai ge nu pintar butuh anu bodoh. Jauh nu bodoh mah kiai nganggur magahan bedul. Bener tuh bah. Rek rajaban manu capek manu bodoh dia Emang abah maskan iluan masang baleho jangan henteu. Nya banyak. Nu capek manu bodoh. Ngan dia nu bodoh ulah polongo. Kulek diatur kudu pinternya bah. Nu pinter butuh kanu bodoh butuh kanu pinter, dua-duanya saling membutuhkan sehingga terjadi simbiosis mutualisme. Aing sekolah jurig sih aing. Kieu S2 SD kelas 2 eureun sekolah. Allah. Balik deui. Urang we. Awas ada tayo. Jalan mah, atuh salah orang lain salah mobil. Batur mah di jalanan kecuali lamun rajaban di jero musola aya tayo ka jero. Nu tayo. Biasana masak pisaulan, tahu bulat, wow. Allah, teruskan ya. Keheula, memeh kana iso miraj, kagok dah eureun jam 1 teh tuman. Kayak jam barayu dah. Kayak buah jam aing pae. Aduh. Ngomong deui diperkosa dia kuan. Sial. Allah. Salatullah salam ala taha rasulillah salatullah salam ala yasin habibillah ala yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid Salatullah salam ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin ala yasin awas kupingkeun urang sanajan loba dosa salat isya ge nungguan iklan heula. Coba kene nonton TV daripada ngaji. Tapi ternyata orang dia kabeh manusia yang sangat dirindukan ku Nabi Muhammad. Ini bukan tentang cerita, ini nyata. Dulu ada yang jealous. Hashtag mah asal hirup pengen. Lanjut. Dengekeun. Sanajan urang heupan urang mah Islam ge KTP doang seumur hidupnya. Tapi buktina mah cacahan tahajud ge atuh cacahan keur ngaji doang. Datang peuting mah jam 2 paling ki. Beres ki ka kamar ngihan pamajikan. Keur kieu mah rame lalaki ge. Lebah bae berjamaah subuh biasa bae pemain lama. Tapi ternyata kita ini manusia yang amat sangat dirindukan ku Rasulullah 14 abad yang silam. Bukti otentik jejak digital takkan pernah terhapus. Rasul ngomong ke sahabat mencik urang mah dah aing mah cenah rindu kangen tekawa hayang panggih jeung bebene. Hayang panggih jeung kabogoh rindu. Cik sahabat ya Rasulullah junjunan kami ini kekasihmu. Cik Rasul maneh mah sahabat lain kekasih. Lantas siapa gerangan yang kau maksud sebagai kekasihmu yang kau rindukan saat ini? Dijawab Rasul, hum man amanu bi walam yarawni. Kakasih aing mah nu rindukeun ku aing, umat manusia yang hidup di akhir zaman. Can pernah nempo aing, can pernah kapanggih jeung aing. Ngahiji ge can pernah. Ngadenge ngaran doang, tapi aneh bisa iman ka aing, bisa cinta ka aing. Kawas saha? Kawas urang bedeng urang dieu.
Coba jujur, katakan dari lubuk hatimu yang paling dalam, jangan pernah ada dusta di antara kita. Hei Bu, ibu jujur, ibu Islam kan? Iman kan Nabi Muhammad? Saha Nabi urang? Nabi Muhammad. Ibu pernah nempo jalan mana? Boga nomor WA na? Ih, itu jelas. Hei Bu, Nabi Muhammad di mana kuburannya? Mekah, Mekah. Nah, Mekah. Ribu siti. Nabi Muhammad mah lahir di Mekah, maut nama kuburan di Madinah dusun. Ai Madinah di mana? Atuh eta girangan babakan jaha. Bu, tahu Madinah? Hai guys, tahu Madinah? Weh, boro-boro Madinah ka haji, ilu demo ke Jakarta leungit bisa balik. Coba pikir dalam-dalam dengan akal yang sehat. Urang kan Nabi Muhammad can manggihnya. Ngimpi ge can pernah. Ibu, ayah nu pernah ngimpi jeung Nabi Muhammad? Bahan. Beungeut andin kabeh. Bu, andin. Siapa kain yang kagoreng. Babasaannya tukang nonton TV, nonton TV naik. Saputing dua panggung, belang drama. Pan nyaho atuh kieu heh. Dusun. Tatangga rek cerai, dibawa ke balai desa, temempan ku lurah. Haju aing jak kiai aing diondang. Pak Haji tolong dimediasi agar mereka rukun lagi. Ku aing ditanya pan aing gelar perkara tuh olah TKP. Si aing, Pak, kunaon harang cerai atuh kieu Pak Haji, saya pan lalaki punya harga diri, geus terus. Pan abdi tos capek gawe, datang jam 8 peuting, abdi pan istirahat kekedengan abdi ditajong ku pamajikan. Atuh pan teu senang sebagai kaum Adam. Haju ku yang ditanya pamajikan, kunaon sih najongan aing tanpa dosa, atuh jara rengkel, jengkel kunaon, atuh jengkel lah, nu maehan Elsa nu dihukum si Andin. Bu, ibu pernah manggil Nabi Muhammad? Ngimpi ke can pernah? Can? Yakin? Lamun cekek kelepol sering siamanya. Jarek molor cokor antara babahnya. Bu, tara disampo. Tapi aneh, orang iman kan Nabi Muhammad. Ini luar biasa kan? Bukan hanya iman, lebih dari itu cinta kan Nabi Muhammad. Lamun lain cinta, moal bisa ngawujud dia kos kieu. Mal cukup duit 200.000 ke kieu dah. Tiga marahin lah. Si anjing baleho bae ge 25.000 per meter dia teh. Benar tuh? Bukan hanya iman, ini tentang cinta kepada Nabi Muhammad. Karena memang cinta tak butuh alasan. Pikir, seandainya cinta hanya bisa tumbuh dengan perjumpaan, bagaimana kita bisa mencintai Nabi Muhammad yang sementara kita tak pernah berjumpa dengan? Benar tuh? Ulah nguk-ngukan baca dong beo. Lamun cenah ngomong cinta kudu panggil heula. Atuh sia meureun edan nyebut cinta ka Nabi Muhammad. Jantan pernah magi. Eta cenah Nabi Muhammad cenah urang sempur. Eta balain Nabi Muhammad disempur maka emad. Allahu Akbar. Gusti nu agung. Berarti ongkos can pernah panggih jeung Nabi Muhammad. Panggih can pernah, ngahiji can pernah, ngimpi ge can pernah. Tapi orang iman cinta. Kalau bukan cinta, nek naon setengah 12 kikian cicing di jalan. Coba mamang gondrong isuk cicing di dieu sorangan jam 12. Wah, itu dikepung. Dah kayak jurig hulu. Mending kene Bu, gondrong dek ngaji daripada lu botak tukang adu kotok. Benar tuh? Cik aing ge jangan pernah memiliki kepribadian hanya dari cara berpakaian. Belum tentu yang punya tato itu jahat, memalain tato hapur kapan gelap. Allahu Akbar. Siap urang ngaji Isra Mi'raj? Siap? Nah, dengarkan, kowe ngibere hahareun hiji umat Nabi Muhammad kudu bahagia. Karena dengan kita sedih, secara tidak langsung kita sudah membebani Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad azizun alaihi ma anitum, beban baginya ketika umatnya hidupnya ada dalam berduka. Nuka dua, kita ini walaupun sholatnya masih bolong-bolong, benar,
Sanajan santri gak sholat subuh kaberangan itu biasa oknum. Hei atuh ieu mah santri Mang Haji banyak tak? Santri Mang Haji ya. Atuh sarua bae lah. Sarua bae. Sarua ja anak dua ti musannif. Eta lamun dihudangkeun, hudang tadi hudangkeun mah henteu. Hei salat ya, molor bae. Salat atuh kalaluan. Ya sieun ka aing sieun ka Allah. Aing mah salat menang 15 menit ku aing diintip santina kaca. Orang santri aing keur ngintip aing na kaca. Setan dasar. Dagekeun hiji umat Nabi Muhammad kudu bahagia hiji karena dijadikan orang beriman, yang kedua bahagia karena kita sudah dijadikan umat Muhammad. Lihat umat nu baheula mah rudet pak pangeunah jadi umat Muhammad nah naon geus jadi umat Muhammad. Wahai umat baheula mah Sam'un il-Ghazi umat Nabi Musa Bani Israil hayang boga pahala gede ibadah teureun-eureun 1000 bulan sekitar 84 tahun lah. Umat Muhammad mah ceben hayang boga pahala dong Sam'un il-Ghazi boga pahala akur jeung 1000 bulaneun ibadah cukup saputing jeput sia ibadah palaban Lailatul Qadar sarua. Umat baheula mah Bani Israil susuci lain ku cai lamun nek ibadah misal aya tai dina bajuna cukup dikeureut make peso teu make cai. Kumaha lamun tai cacak ninggang kana ceuling. Umat Nabi Muhammad mah parabot susuci aya opat cai bisa ku batu bisa ku taneuh bisa ku dabag bisa. Jadi lamun urang rek kamu salat berjamaah nincak tai kebo cukup tanekeun kana cai pancuran teu bersih geuseukeun kana beungeut mitoha enjoy. Eueuh beban hirup. Ih mamatahan teu bener atuh mitoha sia paling sia nu pasea. Siap ngajina siap? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada orang yang berbicara. Asma. Lain tayo tongo gede. Berem. Jeung masal mobil berem ya tongo. Eta mah tongo badag. Kayak ganeng gerak aing nek kaji. Nasib masyaallah nya. Gagara teu atuh. Stin wagung tunggal peuting nyaklan mik batur bae mik sorangan mah tadi keupeuh. Nah nih mik na butut make kabel, nu aing mah mik na wireless make batu dua. Teruskan ngajina. Allahu Akbar. Hei. Ada orang yang berbicara bahwa peristiwa Isra Mi'raj lain peristiwa pikirkeun, dianggap tidak logis, dianggap tidak masuk akal. Eta mah teu boga polo jelema. Justru Isra Mi'raj itu logis, masuk akal. Not impossible. Hedak nan banget aing banget ruyuk gitu. Dia bahasa Inggris aing bisa, kuncina gaena mobil. Nih itu bahasa Arab mah sapopoe aing. Ngisang bahasa Arab Allah andaina. Nah, geus ulah serian media heh. Jaing izin ka kolot rek ngaji. Oh. Kumaha ieu budak ieu? Hese si budak mah ngajurna teu diadanan komatoan. Hei. Kenapa dibilang tidak masuk akal? Karena menurut hematnya perjalanan jaraknya begitu sangat amat jauh di luar kebiasaan manusia biasa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Itu meren jauh kemana aja? Hongkong. Kurang masa jauh be Hongkong. Dak Rasul iurang lapor Islamnya supaya nyambung jeung judul. Meningkatkan kualitas akhlak. Hei, menang mindahkeun baleho ti Tegal gitu. Dia pangrasa aing masar wae. Teu jelas. Emang orang dia loba dulu di Tegalaga gitu. Ieu kiai bisa tukeran kieu nya. Bating. Waduh, ngimpingi sih enggak.
Rasul diisrokeun pelan-pelannya ieu sambil orang relaksasi. Jai ngaji mah teu pres mah pan moal asup doang ibu-ibu ngaji barho bubar be poho. Bu, sing rajin ngajinya. Jalan ka surga nu paling babari mah ngaji, nek bari hees tah. Asal ti imah niat ngaji be atuh bagus be. Mun paeh surga. Sulah nganyek be sumutna, Bu. Kain duit moal. Tuh, hadir acara bapak-bapak tarungkul be kueh beak tap piring. Ibu kita Kartini dengek kan? Ibu. Qala Rasulullah. Cik Nabi Muhammad, dengek kan? Cik Nabi Muhammad ya. Aing mah percaya karena sungut Nabi Muhammad daripada karena sungut lurah, dengek kan? Emang aing ngomong salah. Emang ayah lurah ya? Ayah. Awas aku belang di kempesan. Cik Nabi Muhammad man kharaja sahabat jalmana nu kaluar ti imah masing-masing ya. Yuridu ilman ya ta'alamu kadieu niat ngaji, lain niat yang kejo. Ngajinya. Cik urang mah hadir. Maya hadir. Aya ki asap. Jaminan ti Allah tilu perkara. Jalma anu ngaji jaminan ti Allah tilu perkara nu kahiji fatahallahu lahu baban ilal jannah bakal dibukakeun pantos surga titah asup. Bu, calon-calon surga ieu. Nu kadua wa farasat lahul malaikatu akfafaha di alam mahsyar mah panas, di dunia ge panon poe hiji bari jauh panas. Efekna ya aing bala mah teu hideung. Ieu gara-gara panon poe ya. Baheula mah aing herang cik maing ge nya. Aju aing keleutik gering, asup rumah sakit, aju masa pemulihan cik dokter suruh berjemur jam 10, aing salah denge berjemur 10 jam aju ieu. Ulah nyebut poek goblok. Kiai Kirang Caang. Ih, tadi kayak parawar ngajak sasalaman turun ti mobil. Kagukuk ceurik sugan teh bogor orang indung sukuna ketincak we. Di alam mahsyar itu panas. Bo, doang rahasia ilahi bae. Kenapa panas? Panan poena 7. Woi. Panan poe 7. Luhureun hulu ya. Untung nu gondrongnya. Panan poe 7 luhureun hulu. Makana aya nu palin kuci kesang, aya nu ti kelekep kuci kesang, tapi spesial untuk orang yang suka ngaji. Farosat lahul malaikatu akfafa. Malaikat anu ngagaduhan jangjang. Diinstruksikan ku Allah kita ngabeberkeun jangjangna pikeun mayungan nu tukang ngaji. Allah. Ih beneran aing mah ulah uman amin sia. Beneran aing mah beneran. Bo santai mah tukang ngaji. Bo, kajen teh ngising sasretna we. Di payungan we ku jangjang malaikat santai. Nu katilu jalma nu tukang ngaji wa sallat alaihi malaikatus samawat wa hitanul bahri. Kunaon aing ngomong hadis ieu, bisi anu kieu, rajaban tiap tahun hartian. Dengekeun ku dia. Isuk aya nu ngomong. Pihak katilu. Maka dengekeun panitia, ulah minder, maju terus, biasa bae. Aya pihak katilu. Tibah lagi nu ngarusak peuteui mah lain hireud cengkeh hireud peuteui kan. Bener tah? Bener. Maju terus, takbir. Nah, dengekeun semangat ku aing. Ulah ngomong cenah kacauan wae ngonang teh paling muat wareng. Siksa siapa dia raja banu sina ngaji. Jalma anu daek ngaji wa sallat alaihi malaikatus samawati wa hitanul bahri. Sanajan dia loba dosana. Hadapun pamajikan mah doang Hello Kitty dia mellow. Tukangan mah dia teh leudig. Manusia yang sesungguhnya, manusia yang ketika sendirian, jauh dari keluarganya, jauh dari orang saudaranya. Dengekeun tah.
harapan jalaman wau mah tapi padut jauh bae tinu wau uncela ancele bae orang yang dosanya banyak tapi doyan ngaji sok daek ilu ngaji salat alaihi malaikatus samawati wa haitanul bahri akan dibacakan istighfar untuk melebur dosa-dosanya kusaha kusakabeh malaikat nu di luhur langit jeung kusakabeh ikan nu di lautan dengekeun sia mapakan tukang ngaji mah maot nage husnul khotimah nu macakeun istighfar geus mah urang tilok ngaji salat tara Jumat tara lebah ngariung babagi kajo pangharepna jalma tukang ngaji mah sanajan dosana banyak dosana ageng dosana seueur bakal dibacakeun istighfar ku para malaikat jeung ikan nu di lautan nikmat teu makana sanajan mamang tilok ngaji tapi malam ini mamang ditakdirkan untuk hadir di sini insyaallah mamang pilihan Allah mentakdirkan dosa mamang dihampura ku Gusti Allah minal masjidil harami ilal masjidil aqsa makana ibu sing daek ngajinya ulah alasan gosokaneun seusehaneun pembahaneun lagu lama tamah sama zaman omak remo ojeng ini mah kadang-kadang pakai alasan anak bukan anak leutik kaena dibawa ka pangajian hayang jajan atuh boga duit ke mewek dipasyaeun makana teteh mangele doakeun bae ke cenah anak teteh gede teteh ge atuh rajin ngaji anakna gede saeutik kereuneuh deui bae aya nini geus level genep tereh gim geus bau taneuh ngaji pengajian di masjid karero salebah ke pengajian di masjid ini masuk men aneh kira aku ini men kacolok pagar mah geus pokona mah dengekeun bah ngajinya dengekeun siapa muda ini dia pengajian udah malam naon bapak-bapak malam Jumat udah bapak aja malam Jumat bisaan bae eta budak nyin pengajian malam Jumat dinya buat tuh malam Minggu mah tuh kosong Allah tabarakallah ieu nu ngalanggar peraturan lalu lintas motor Yamaha ai helm Honda ribu sayang lain maidot kalau bikin pernyataan salah sih nyin pengajian di masjid di jalan ya aja sungut aing kieu bae 2 kali lah teruskan ngaji nak minal masjidil harami ilal masjidil aqsa cena perjalanan jauh senang hidup tanpa dosa uncela ajre deh anak saya tak benernya itu arti kehidupan coba ge resapi hayati coba tidak ada beban semuanya ikhlas iya terus Allah Pak Rasul diisrakan dari Masjid Haram Mekah ke Masjid Aqsa Palestina Mekah Palestina itu jauh jauhna kos kumaha bah kieu nya lamun ditempuh make onta nyaota onta bingung dinya atuh eta cenah onta maka aja nu beheungna panjang atuh soang ge panjang goblok beheung pokona mah onta teh mun di urang mah embe kabiri be lah embe kabiri gudah lodor gitu beheung atuh pan di urang mah onta di Mekah onta mun embe di urang aya di Mekah aya ngan aneh di Mekah mah jarang jukut tapi embe na lintu di urang jukut loba boro-boro embe na nu ngaritna ge kuru bener teu Mekah Palestina hampurannya teuing dibahas ge yang diperjelas sih Mekah Palestina mun naik onta me kabiri bela heh atuh bingung kok dibebas-bebaskeun kana hulu dia onta oh atuh mereka biru pada gedean gitu eta Mekah Palestina lamun ontana gancang jaling hor
Ontana henteu lame adong tai palin. Pokona mah sapo-sapo ting deder be ontana terus ontana turun aya pom ge lewat bae. Weh toko kejo warteg oh no. Terus eta lamun ontana jaling nong, jaling heur. Urang karak teh ih daling neung jaling heur maksudna. Eta lamun ontana jaling heur eta syahron sabulan karak nyampe Mekah Palestina. Kalau naik pesawat, nyawa pesawat kapal teh nu hiber teh kapal Mentado 1.500. Masa kecil kurang bahagia. Eta lamun make pesawat, lamun make kapal udara Mekah Palestina sama jaraknya dengan Jakarta Aceh. Nyawa Aceh. Tundun ai tundun mah asem Aceh mah amis gitu we. Ringan ngaji jeung aing mah. Penting mah artinya. Nyaho Aceh nyaho dulur tundun. Begitu saudara. Hidup itu jangan bikin ribet. Tuh dong budak santri. Awah duit, indung bapak teh jelas. Atau dia apa pandai di pesantren kan goblok. Dipican, diantarkan mimitian yang ditaparukan. Uyuhan hidup deh gitu, pengen kucaruh dia. Dia mah dong Nabi Adam tanpa ibu dan ayah. Atuh gerak ya. Tapi santri mah happy bae, happy. Allahu Akbar. Happy. Kenangan terindah di pesantren yang sampai sekarang sulit untuk dilupakan hiji. Beres buka puasa ngising bari ngarokok samsu. Allahu Akbar. Hei, Mekah Palestina hampir sama jarak dengan Jakarta Banda Aceh. Itu kalau pesawat terbangnya dengan kecepatan 700 km per jam, ketinggian 30.000 kaki di atas permukaan laut, itu Mekah Palestina lamun kapalna kencang beureun 2,5 jam, lamun kapal kapal kawalan di dia aing. Oh, mun budak leutik mah boy api. Ieu nu edan aing da sia nya. Geus, dak. Gaskeun. Ya, dengekeun. Eta Mekah Palestina lamun pesawatna kencang 2,5 jam, lamun rada beloy ngeleg. Oh, lamun kencang mah 2,5 jam, lamun beloy 3 jam gitu belah geus lah. Nah, gancang carito. Tah, di Mekah, di Palestina. Bingungnya boro-boro cacahan Palestina. Nu kieu mah ka Mall Ramayana ge Mall Mariana. Mariana. Ayo mangga. Allah. Naon sia naik mobil apaan saku dibukakeun bae jandelana. Hayang kajeung aya mobil. Allah, budak santri. Makan es krim saumurna dibuka ngebul ditiupan. Rambut bae gondrong. Pak. Kedak peuting ieu. Bah, kumaha jeung wong ini teh? Terus. Ulah dipikiran kiai mah peh. Allahu Akbar. Dak, urang minta ka Allah nya supaya bersih hatenya. Sebab hayang caang hate mah babari teuing ku dia bohlam tuh. Hei. Geus cicing ge. Hampura para kiai. Ini ngaji siar. Jangan disamakan metode dengan pengajian mingguan malam Jumat. Ini mah ngaji siar. Ngaji siar itu harus bombastis, harus mengandung faktor rekreatif. Jalma eta kudu tertarik. Sebab orang yang hadir di sini bukan ahli ngaji. Ahli ngaji mah paling 20 jalma malam Jumat. Ieu mah kan majemuk dari semua makhluk yang hampir punah. Makanya harus dilestarikan. Dan akan kembali ke habitat masing-masing. Alien meureun. Hei, teruskan. Awas ya. Iya urang nyacahkeun Isra Mi'raj ieu keur ngabebener bagian hate.
bagian software. Hardware mah babari, software nu hese. Geus si HP di software, lamun teu dipindahkeun kontakna teu di backup, ya hapus. Ya software ya. Ini suara rasa. Kayak aing lebay gitunya. Terus kan? Nah cicing besi urunan henteu lah. Nyek bae. Kenapa nih dia? Oh, yuk ben kepret. Oh, gagah seragam lagi. Baju putih kopi hidung doang tai cak-cak bae. Bang, Rasul di mi'rajkeun, ditaekeun. Bahasa Arab, mi'raj naik babon, panto jidarun tembok dorot-dorot motor butut. Mi'raj Rasul di mi'rajkeun, ditaekeun ka luhur langit di Masjid Aqsa Palestina. Kaji perjalanan ke langit berapa jam sih? Lamun urang di kampung Bedeng naik Nmax. Tang pan aya tol langit lin. Mau ketawa takut dosa. Dak aing ditewak moal. Awas dak minggir aya mobil dewasa tah. Wih. Nah, lamun urang di Masjid Aqsa Palestina hayang kaluhur langit. Menurut ba'dul mufassirin eta butuh waktu 500 amin 500 tahun karak datang ke langit kahiji. Sedangkan langit aya 7 lapis. Nah. Ulang hal lah, tambah duit mah. Ya aing dong kasurupan ya. Allahu akbar. Sing dihampura Gusti am. Tinggal nek mamangkeun anu pae aka aja mah ikhlas sih. Eta 500 tahun karek datang ka langit kahiji. Sedangkan langit aya 7 lapis. 500 dikali 7 3500 tahun karek datang ka langit ka-7. Sedangkan Rasul tembus di langit ka-7. Aras, mustawan, rafraf, kursi, lauhil mahfuz dan lain sebagainya. Anggap bae lamun kaluhur 10.000 tahun, pan bener kudu balik ka hana pepe. Jadi luhur mah peregang kejo. Hei, coba ge, akal nggak dipakai ge. Coba ge, pail nggak dipakai pail nak. Hese sih RAM tilunya, RAM genep ge, pakai memori internal ge, 128 giga. Ganeng dia tukang servis HP aing. Bener dak Gusti Allah mah bagernya. Aing sok ngomean jam ho, sok ngomean jam pan aing beunta. Aing nu ngomean jamna pecak aing kasinggung. Atuh pikirku sia, aing jam aing diacak-acak ka sana. Tapi Gusti Allah mah nya eta kanu pecak, mere kaleuwihan. Bahu leutik kajeungeun. Kalau mau kieu beureum. Ngahina aing nu pecak tolol. Katakan bisi di dia bapak-bapak lamun malam Jumat elehan ku pamajikanna. Menta ilmu ka jalan pecak. Nu pecak mah kuat nu 4 jam ngawajiban pamajikan. Sebab nu pecak mah 3 jam setengah akan pamajikan heula teu kapanggih. Terus kan? Hei. Kalau 10.000 tahun perkiraan doang ha. Jaing belum pernah jadi Superman. Apalagi Doraemon baling-baling bambu. Katur 10.000. Supaya pres yang ngaji aing mah teu mireun aki-aki mereka jol. 10.000 pepe 20.000. Tapi aneh. Walaupun aneh ini nyata, real. Mun akun teh mah akun real, akun demo. Ih, korban binomo. Binary option. Hey. Aduh, Allah. Terus kan, teteh? Bu, ikan hiu warnanya abu-abu. I love you, Bu. Nih kan, Bu. Bu. 20.000 tahun. Tapi ku Rasul ditempuh sapeuting, teu beak. Doang kieu. Ti mana sia? Sieun meureun.
Tonton. Tunjuk mana? Oh, dia kan. Aduh, ada korban nih. Hei. Ditanya di mana sih ya? Di Cilegon. Sabar menit Pepe? 5 menit. Cik Batur, obat beak. Wajar ketika Rasul bercerita di hadapan masyarakat bahwa aing tos Isra Mi'raj di luhur langit. Pepe sapeting teu beak. Memeh subuh geus aya di lembur. Dianggap stres, dianggap edan kutang-kurang Abu Jahal laknatullah alaih. Nauzubillahi min. Kenapa Abu Jahal menganggap Rasul stres? Karena dianggap tidak masuk akal. Sebab Abu Jahal terpercaya karena kesaktian Gusti. Nah kita sebagai orang beriman, kurang wajib percaya. Namun sebabnya, kok bisa puluhan ribu tahun ditembus sampai tinggi pepek tebehak Nabi Muhammad? Sebab yang menjadi terlibat seutuhnya Kak Gusti Allah. Lamun Allah geus terlibat, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Apapun bisa terjadi. Dengarkan ya. Kak Haji, kumasi supaya supolo mana dalil akalnya supaya ngerti karena Isra Mi'raj. Kadang cik kiai percaya kan mata ngerti. Butuh dalil, butuh fakta. Doang polisi kadang newak jalema geus aya barang buktina. Ai faktana teh mendukung kana pidana mah moal bisa. Tidak bisa dikriminalisasi, bisa diperadilankan. Dalil akal supaya asup polo, biar kita tidak polongo. Nyawa polongo. Nitah mang santri meuli sampo datang sabun colek, polongo. Awas dah, mulai kejam aing yo. Dalil akalnya supaya ngerti karena Isra Mi'raj. Ibu gaduh jam hedi mah jam dinding apa gura? Jam nu aya cayan jam naon? Jamatan. Jam air teh jelas. Jam air nu aya cayan jam air. Kitu amat teh. Sakola teh teh jelas. Ding. Atuh orok ge nyaho. Jam nu aya cayan mah jam air. Jamatan maksud nama, mun jam kumisan jam hari. Hedak coba ge pake akal mah. Teteh. Yo dengekeun. Jarum panjang paragi nuduhkeun, menit jarum pendek paragi nuduhkeun. Pertanyaannya, lamun jarum panjang jarum pendek tutumpukan di angka 12. Jam sabaraha hartina? Jam 2. Ih, ada yang ditumpukan seuri. Otak sempak sih nyai. Ih, amin aing. Ih. Ampun. Coba tinggal download sih. Hei. Jarum panjang, jarum pendek, tutumpukan di angka 12. 12 series ya. Itu udah tempat aja. Jangan lupa nek. Tunggu mau jangan 12. Hari ini jawab 12. Ulah serius ya doraka. Lamun jarum pandang jeung jarum pendek tutumpukan di angka 12. Jam 12. Ayeuna jarum panjang muter depan kieu. Lamun ditanya, "Kenapa? Why?" Jarak puluhan ribu tahun ku Nabi ditempuh Pepe hanya 1 malam dan itu tidak habis 1 malam. Kunaon bisa ongko puluhan ribu tahun tapi sapeuting datang Pepe bari teu beak sapeuting karena Nabi Muhammad eta lain berangkat sorangan, tapi diberangkatkan kuno bogana ku Gusti. Jadi berangkat jeung diberangkatkan ya beda men. Hasilnya beda lah. Kawin jeung dikawinkeun ya beda lah. Lamun Rasul berangkat sorangan mah puluhan ribu tahun nyawa datang nyawa moal kulantaran diberangkatkeun difasilitasi kuno bogana ku Gusti Allah. Ya saputing ge datang. Dalil akalna jam. Ayeuna jarum panjang jarum pendek di angka 12 berarti jam 12. Ayeuna lamun berangkat sorangan, truk jarum panjang berangkat sorangan, truk jarum pendek truk naik ojek moal Kak, moal lah. Terus truk eta lamun hayang kukumpulan deui jarum panjang jarum pendek di angka 12, butuh waktu 12. Lihat teh. Eta lamun bahasana binafsihi berangkat sorang beda lamun diberangkatkeun, diputerkeun kudu boga jamna. Ngerti sianya? Ih, nu pinter aing tah sia ya. Beda hasilna lamun diberangkatkeun diputerkeun kudu boga jamna. Carana cok
cokot ku sia batu baterena make panangan tengarti panangan kokod pacul kayu sama puterkeun ku sia jarum panjang jeung jarum pendek ti angka 12 ke angka 12 deui sadetiknya bisa datang. Seperti itu perkara duduk masalah Isra Mi'raj. Lamun Rasul berangkat sorangan puluhan ribu tahun nyaho datang nyaho moal, tapi kulantaran diberangkatkan, difasilitasi, diputerkeun kunu bogana hanya hitungan jam memeh subuh Rasul geus aya di bumi. Berarti nu gagah Gusti, nu sakti Gusti, nu amazing Gusti. Matakan ayat nage linuriyahu min ayatina supaya dararia nyaho nu gagah teh Gusti sakit kituna bertitik tolak karena sifat kudrat Allah. Allahu jada qidam mukhalafatul qiyamuhu wahdaniyat ilmu hayat sama basar qad aliman hayan basiran mu. Naon tujuan aing ngomong kieu? Ngecahkeun Mekah Palestina luhur ka handap. Tujuanna hiji rek ngamotivasi ka masyarakat di dieu sing yakin dia ka Gusti Allah. Apa kaitannya? Hirup ya zaman kiwari, pikiran kusia. Kurang-kurang iman mah, mata gantung bohong na tanggal cikur. Tersaatik ngebunuh diri, benar tak? Gara-gara bingung. Nyetoran kabang emok, teka setoran. Nginjam kadulur emas di nyetoran bang emok. Kabang emok teka tutup, kadulur teka tutup, edan bae. Pas saya beng salaki hiber, jadi TKW. Salaki nyusuan anak di imah dunia terbalik. Wow. Ini problem sosial. Sing yakin he papa punten ka kiai mah pan he kiai mah doang kiper. Sagala ge datang. Jol nu panen gagal kiai kumaha panen gagal. Bere jampena. Ka haji supaya warung rame, belum cik aing warung. Kayak rame nu mawa cai. Tak udah dibikin ribet. Musuh utamamu ya dirimu sendiri. Mau dibikin rumit apa dibikin mudah? Oh. Punggung geus na panggung, naik ka dinya turun heula polongo. Atuh ngajlot naik ka dinya dong cak-cak. Jangan dibikin rumit. Pan kaki mah punten ya abah maskan kadang-kadang serba salah pan jadi kiai mah. Dokter mah menerima pasien tutup jam 6 sore atau bisa dibuka nih. Assalamualaikum. Nges tutup mah mal bisa. Ai kiai mah 24 jam mereka moal tarik anjian tah. Uluk salam mah kudu kaluar bae kiai mah teu kaluar viral. Kiai teh jelas nek kumaha sih. Harus profesional. Kan orang itu bukan melihat perkataannya, tapi melihat perbuatannya. Kajian teuing berakhlakul karimah, polongo baik ya. Ya kiai ge saro bae nu polongo. Mana kiai polongo? Punguna tanjakan, motor gigi 4 atuh ngabetel lah. Cik santri, Mang Haji pindahkeun gigi hiji, polongo 4 ge dulu Bang ngabetel komo hiji tah jelas tak kiai. Atuh ai teh nyaho bae ulah sok-sokoreun hirup. Gak boleh sombong, nu pinter ulah sombong, nu beungar ulah sombong, kiai ulah sombong, nu geulis ulah sombong, komo nu goreng mah ulah ngomong. Terus arek minanto. Kupingkeun ku sadayana nya. Jadi tujuan abdi nyarioskeun kieu supaya urang sing yakin ka Allah. Pak, anu curhat ka abdi. Pak Haji ti sapra corona tek haram bae cenah ieu. Nu dagang gulung tikar, nu ngamodal boro-boro untung modal lagi ngalelep. Pak Haji abdi di Bogor dagang nasi goreng, alabatan dagang narkoba culak cileuk we beureung goreng kae bisa satpol PP dibawaan ka joka. Allah sabar ka Allah. Pak Haji kudu kumaha anak geus 5 ngahiji kana jeung metoha masyaallah aing ngaholong. Cik aing alabatan manuk pit dia. Manuk pit moal-moal gendong lamun can boga sayangnya.
Tapi aing profesional, sabar. Cik aing teh Allah punya rencana lain, cik aing nak balema ka jalema eta. Pak Haji kumaha cenah supaya hirup pangih jeung beurang. Hap geus ya, ka Jakarta, lulus SD ka Jakarta sia. Nyak paling jadi kuling ngaduk di proyek. Ayeuna menempuh ijazah minimal D3 S1 bener teu? Di lembur pakulian Gararati. Hese ayeuna mah kudu kumaha? Tapi kan roda hidup harus berputar kawan. Ih nyata. Bener teu? Dengekeun. Kuncina hiji, coba apapun masalahmu, serumit apapun masalahmu, libatkan Allah dalam masalah kamu. Ieu mah semoga masalah be doang geus Allahan eta. Kabogoh nga-WA. Maaf ya, aku nikah duluan. Lain mah dia istighfar dipelet tah. Make surat Yusuf. Kalau ka masjid bukan bedug, tidak mungkin. Wow! Film butut. Polongo dia. Coba ge libatkan Allah. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Enggak ada yang sulit kalau ada Allah di dalamnya. Jelas. Coba ngadepi hidupan sing pede. Ya kiai mah pede. Mudah-mudahan balik mah diberakatan. Cicing si ancan beres ngomong juring. Coba sing pede, modal hiji, ulah minder. Harus pede jadi orang jelek. Orang jelek takkan pernah lekang oleh waktu. Nu kasep mah geus kolot robah peat, nu goreng mah ting ora sampai kape goreng Pak. Takkan pernah lekang oleh waktu. Dong sia. Ya, dengekeun Pak. Hiji jalma kudu pede, kudu optimis bahwa Allah akan memberikan solusi, Allah akan berikan jawaban. Kudu pede hirup mah, ulah deh ke tukang ngusep ge pede, can ge menang lauk geus mah wadah gede. Paham? Hiji, Rasul ge idza hazabahu amrun badara ila shalah. Sagedena Nabi Muhammad anu paling dekat jeung Gusti Allah, ketika ngangkat leungeun pasti dikabul harita keneh. Idza hazabahu amrun, bila mana Rasul punya problem, entah problem internal atau eksternal, hazabahu badara ila salat. Rasul buru-buru salat karena banyak salat sunnah, maka wasta'inu bis sabri was shalah. Cari bantuan solusi dengan salat. Boga masalah, coba lebakeun salat hajat. Lebakeun salat taubat ya. Paham? Yang loba duit salat duha, daerah salat yang kontak yang duit salat mayit. Ya, salat ya. Lain salat fardu 5 waktu mah salat sunah lagi aya. Paham? Sok sing yakin ka Gusti. Ibu jawab. Nu ngatur hirup urang? Nu ngarizkian? Nu mere dahar ka ibu? Allah. Salaki, mun salaki siapa Siapa daharna? Kumaha sih? Allah. Hageura ngomong. Allah. Lain salaki. Loba salaki napa ya? Japa majikan dahar bae. Berarti salaki mah kiper, aya kejo, oper. Oh kejo atuh puasa. Sing yakin ka Gusti, santri walaupun kadang kita banyak orang yang memandang sebelah mata. Ingat di masa depan santri akan memimpin dunia, dengekeun dunia. Aing baheula sarua keur di kobong mah, gede ka hulu do gilejeng teh. Kurang parab aing baheula. Ayeuna mah alhamdulillah. Santri mah kudu boga keyakinan, dia modal tegableng. Kabogoh Allah. Yakin. Dia kejenteng hiji bisa tumpuk, pelet sakardus, teu yakin mah bohong. Siang ngadoa ka pangeran. Ya Allah berikan aku. Nah teh di ijabah tamual. Moal. Doang Abah Mas kan, ngundang Haji Asep, ai tukangeun. Haji Asep rame moal ceramahna. Moal datang aing mah. Sing yakin ulah ngaragukeun Gusti Allah. Paham? Ya modal yakin aing baheula keur di Kobong, keur di Ciberem Sukabumi. Duit tegablag. Ka warung isin loba hutang. Nek balik nginjem ka babaturan ongkos sarua ngajak sasalaman sanasib. Aing modal keyakinan ka pangeran. Ya Allah, minta rezeki. Ya Allah, abdi teu gaduh inung teu ka bapa, iwal teh nyander ka Gusti Allah. Modal keyakinan reup bae aing sare isuk-isuk jam 5. Alhamdulillah, ngadenge pengumuman RT paeh. Alhamdulillah. Di mana bae jalan aya.
Hidup RT. Karena RT sapaat tukang nulungan. Sing yakin ka Gusti. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. La ilaha. La ilaha illallah. La ilaha. La ilaha. Hiji ulah ninggalkeun salat 5 waktu. Nu kadua sing yakin ka Gusti Allah. Paham? Libatkeun Allah, libatkeun Allah, libatkeun Allah. Boga masalah naik masalah rumah tangga. Kadang-kadangnya rumah tangga mah urang harmonis jeung salaki. Anak pan piomong. Anak pikiran. Boga anak 2 nu gede edan nu leutik aya Allah. Engap. Matakan anak mah 20 tak edan 5 boga kene stok. Allah. Gusti para malaikat nyaksikan beuting ayeuna urang hadir di dia. Allah terangan urang seueur dosa. Allah terangan urang lain ahli ibadah. Tapi Allah terangan dina hate urang aya kacintaan ka baginda Rasulullah Muhammad. Moal aya surga lamun Allah Nabi Muhammad. Moal aya taman surga lamun Nabi Muhammad. Moal aya neraka lamun Nabi Muhammad. Moal aya kanikmatan lamun Nabi Muhammad. Laulaka lamma khalaqtul aflaq. Andai bukan karena menciptakan Muhammad, Allah tidak akan menciptakan alam semesta dan seisinya. Matakan dengan berbekal keyakinan mahabbah ka Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad bongan ngomong, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nu cinta ka aing bakal ngahiji di surga jeung aing. Kurang penta janji ka Nabi Muhammad. Matakan mun aya acara kos kieu, hayu datang. Jangan minder karena orang belum jadi orang baik. Berbuatlah kebaikan. Jangan nunggu jadi orang baik dulu. Karena dengan kebaikan yang kita lakukan, insya Allah mendatangkan rahmat, justru kita digolongkan menjadi orang-orang yang baik. Jahat di hadapan manusia, belum tentu jahat di hadapan Allah. Begitu juga sebaliknya. Mudah-mudahan orang jadi manusia anu istiqomah. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita kejar, tetap finish terakhir adalah kematian. Oleh karena itu, ayeuna urang ramean, jadi panitia lobaan. Ingat, kita itu akan mati. Maka belajarlah mandiri, karena wanita yang menyayangimu saja tidak akan selamanya menyertaimu. Bahkan bayanganmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap. Itu saja, mudah-mudahan manfaatnya. Kurang cekapkeun hampurannya, mangnya hampura mah mun paeh bejaan. Sakitu ibu bisi penasaran kene hayang ngadenge ceramah abdi balik ti dieu setel Indosiar pasti aing moal aya di dinya nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.